Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sasi Sya'ban parantos nyaketan karena sasi 20 ya. Nisfu parantos dinten punya 15 Kamis 16 17 saya terus makin 8 12 dinten deui sasi Ramadan sasi 12 dinten insyaallah ya. Mudah-mudahan kurang sehat walafiat diberi dina rezeki amin ya Rabbal alamin. 12 dinten deui urang bade mayunan sasi Ramadan. Nah, kasus kali kami berarti ukurnya 12 42 ribu. Puasa biasa dan kesekian dalam kan paket itu di balaya lunasnya bisi nyicil di ayeuna berbaju lebaran mangga kue lebarannya yang pesen. Artosna ibu sakedap deui urang pendak sinareng sasi anu dilebetna pinuh rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kacida rugina dauhan kanjeng Nabi, kacida rugi sekaligus hina sejalmi ku Allah dipaparinan kesempatan yuswa, ku Allah dipaparinan sehat tiasa tepang sareng sasi Ramadan. Tapi Ramadan teu dijantenkeun sasi kangge milari rahmat sinareng ampunan Gusti Allah. Ramadan teu dijantenkeun sasi kangge tobat tina rupi-rupi kalepatan. Kalebetkeun eta jalmi anu rugi. Makana urang sadayana ngadoakeun di Rajab keneh kamari. Hoyong didugikeun yuswa ieu teh ka sasi Ramadan. Tah ketika dugi cenah sasi anu yuswa urang kana sasi siam, sasi Ramadan, maka gunakeun kangge meraih rahmat sinareng ridona Gusti Allah. Rogima an rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha lam yughfar min dunubi. Dauhan kanjeng Nabi, rogima an rajulin. Naon rogima teh sumpung irung hiji jalmi sopat nya naon teh anu teh pangabungan namanya sumpung sopat itu teu aya apa diibaratkeun jalmi nu teu aya pangampungan aya teh pangabungan jalmi nah malah yang paling kita main oke ya lain dan main pakai kata kurang langsungnya jadi namun jin aya ibu bangsa jin aya tu teh pangampungan ibu kantos kopi kabungkur
lain curi kono aya anu ngiru ngomongan kayak gini kan. Jadi mereka ngaliwat teh jeung sieunan banteng ka mana dua ribu teh yana curi konom. Jadi jin eta teh bangsa jin sok nemongan ka jelema kan teu aya diungan gitu. Maka ngomongna ngiru gitu. Naon hartosna diibaratkeun jalmi nu teu aya pangambungan. Hina sinaran rugi jalmi sapertos anu teu aya bujang-bujang teu aya pangambungan ibu. Nya namanya tadi teh urang mancung. Terus teh pangambung urang teh urang mancung. Oke gitu kan. Papenak jeung urang India anu mararan atau urang Inggris, urang Amerika, jadi urang kumaha? Pasti urang teh ada minder eta teh naon bujang-bujang teu aya pangambungan komo upami teu aya pangambungan gitu. Hina sinaran rugi hiji jalmi kacida dina ge dakhala alaihi Ramadan eta jalmi teh ku Allah dipaparin kasehatan yuswa lebat biasa patepang sareng sasi Ramadan. Tapi begitu Ramadan seep summan salakho Ramadan berlalu Ramadan pergi sumping kaping hiji Syawal lam yufar min dunubihi dosa na teu dihampura. Naon margina? Cing naon margina? Naon margina dosa urang teu dihampunten ku Gusti Allah. Margi Ramadan teu dijantenkeun sasi kangge tobat nyuhunkeun ampunan ka Gusti Allah. Jadi harusnya dina sasi Ramadan teu aya peningkatan, teu aya perubahan gitu. Di luar Ramadan gitu, di bulan Ramadan gitu. Harusnya teu aya perubahan, makanya urang ngajam ngajam ti ayeuna mana urang teh insyaallah pamiku Allah paparin yuswa bari sehat jag-jagnya. Nah, urang bade mengisi Ramadan rupi-rupi ibadah sinareng amal sok sajabina urang diwajibkeun saum kewajiban urang nu pokok nu wajib teh dina sasi Ramadan teh kahiji saum nu kadua nu wajib maparin zakat anu wajibna eta ya dina bulan Ramadan saum salami sasasi lamina kemudian urang tidak ngaluarkeun zakatul badan atanapi zakat fitrah eta kewajiban. Selain tidinya isi rupi-rupi amal ibadah tadarus ngaos Quran netepan tarawih atanapi naon wae cenah diisi Ramadan margi upami urang terang karena rahasia anu aya dina bulan Ramadan pasti cekang jeung Nabi teh bakal hoyong ngarep-ngarep sadaya sasi dina sataun ku Allah dijantenkeun sasi Ramadan. Mun urang uninga keberkahan, keistimewaan, kelebihan sasi Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan dawuh Kanjeng Nabi. Lamun mah umat kami apal cenah kana naon nu aya dina bulan Ramadan la tamannau tangtu mika harap mika hoyong tamani ngarep-ngarep kata teh antakuna sanatu kulluha Ramadan. Lamun urang kuningan cenah rahasia bulan Ramadan bakal nikah hoyong Gusti jantenkeun sadaya sasi teh sasi Ramadan. Ayo ibu. Sadaya sasi Ramadan
bulan puasa we cenah. Ulah bari puasa. Hartosna naon, Bu? Jadi rahasia dina bulan Ramadan kautamianana teh kahijinya upami orang santri maka kumpulna. Jadi Ramadan teh minimal urang cenah disiplin dina barang tua. Ngalangkungan saum. Oh, Ramadan disiplin barang tua teh kok. Tingawitan bijil fajar dugikeun ka suruh panon urang saum. Nah. Tapi kan minimal barang tuang teh kitu nya. Maghrib sareng sahur. Makanya cek santri mah yang bulan puasa we cek kabehnya. Biasalah mau di luar bulan Ramadan itu ada arti sama minggu. Mun Ramadan pasti buka sareng sahur. Untuk tukang dagang mendingan bulan Ramadan bermare-mare harga narana nyari Ramadan naik kita naik mare-mare berarti apa di bulan puasa wae eta dina segi gitunya secara dohir Ibu, secara lahiriah urang disiplin dina barang tua. Bahkan dengan dawuhan Kanjeng Nabi ngalangkungan saum teh urang bakal sehat. Sumu tasihhu. Ku saum teh bakal sehat. Makanya upami teu acan aya keputusan gitunya ahli ibu bapak ulah nyebatkeun aduh abdi mah teu lihat saum teh kepelapar. Nah kabeh ge lapar puasa nya. Anu tuh penyakit mah. Terus teh. Sing yakin we cenah ngagaduhan panyawat patuangan gitunya mah sedang saja bina upami diniatkeun puasa bakal jadi obat. Amin. Ya robbal alamin. Teu janten alasan. Aja upami aya pemeriksaan dokter ulah puasa cenah maneh mah ya, dan jarang dokter begitu, justru dokter dalam menghadapi operasi kita puasa. Betul tak? Oh minimal 8 jam udah barang dahar kita. Berarti lepas kata teh saum teh itu bade saum sunnah bade saum wajib eta teh mata nyehatkeun kana badan. Sing yakin Ibu. Sing yakinnya ai lapar pada lumrah kawen eta sok lapar cenah. Hari puasa teh komo lamun teu dahar lohor mah bisa kita maghrib cenah puasa teh. Buru-buru dahar lohor. Sadayana ge lapar gitunya. Namun urang laparna ieu mah diniatan karena lain karena sasaha, lain rek operasi, gitu lain rek ditah dokter. Ieu mah parentahan Gusti Allah. Makanya tuh tadi ayatna Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Panggilan anake kajalmi iman. Ya ayyuhalladzina amanu hei jalmi anu iman. Kurang iman. Insya Allah butuh banyak mudah-mudahan diangkat iman ku Gusti Allah. Maka senopami mengaku iman Islam kutiba alaikumus jalmi anu mukmin muslim diwajibkeun saum. Makanya bahasa kutiba nanti purido oh kutiba bahasa nanti ya wis rahasiana. Jadi dina saumah Ibu dina saumnya urang teh laras-laras nahan lapar ngantunkeun barang tuang leueuh teh karena Allah. Tabiat kebiasaan jalmi ya sifat asli jalmi upami lapar kedah naon? Tuan.
dulu ulah memang bulan paksa bulan tak bulan dulu berangkat udah itu tapi ada itu. Tapi ketika Ramadan dan ketika sahur kurangnya dipaksa, dilatih tuh. Lama berarti tujuh sahur tak. Jadi sahur hiji perintah, hiji ibadah. Nunggu Allah diperintahkan kajalmi kami ngalatih urang teh. Kahiji jalmi nu saum pan buahna teh nya buah tina saum teh urang supados tambih takwa ka Gusti. Nah, saum mah bakal terjaga, terpelihara bujeng-bujeng tina kesehatan tadinya. Tuku saum bakal terpelihara tina perkara subhat, bahkan bakal terpelihara terjaga tina perkara anu haram. Latihanana nuju saum. Oh, nuju saum ibu. Urangnya coba tema saumnya kaping hiji Ramadan saum. Dasarnya teh gaduh tuangan urang teh tuang teh. Terus teh aya saya sahur. So aya nih cai mah aya nah teu wantun ngaleut. Toh. Nuju nah ieu rahasia. Atuh berkudu we ngilu berkebun. Jauh batur. Terus teh nah urang teu wantun. Nah ieu ngalatih urang supados leles takwa ka Gusti. Ari takwa teh kan bisirri wa alaniyah. Takwa teh sarek dihareupeun jalmi loba di keramean atanapi nuju nyalira urang kedah takwa. Hartosna takwa teh kedah sieun ku Gusti. Tah saum teh ngalatih urang supados aya rasa sieun ku marentahkeun puasa urang. Nu marentahkeun puasa ka urang nyatana Gusti. Makana tuh rek gaduh tuangan, rek aya tuangan, urang teu wantun mah. Rek aya batur, rek teu aya batur, urang sieun sabab alasanna nuju saum sieun batal. Ngawitan nya sieun batal, tapi hakikatna mah urang teh sieun kudu miwarang marentah saum. Gusti Allah makan dilatih. Mulai semua ayat telah malam nyarek gitu nya. Malam apalin gitu kamu telah sepertinya harus itu tenang poe. Makanan makruh punya makruh kalau kurang menuju saum ke kemas budunya makruh. Maksud makruh teh nya hindarilah diri urang nanti eta cai teh katalanjuran berumur bersiwak itu makruh kecuali upami sada acan suping ada subuhnya asal siwak urang mah cenah lain siwak nyusur dari mah tapi gosok gigi. Nah, gosok gigi teh diusahakeun nya sada acan adzan subuh gitu. Magi makruh kan. Ya sebab eta ngangge pasta gigi mah nya ngangge odol kan aya rasanya. Aneun gitu tah amis atawa tah eta dijaga sapertos berkumur. Urang ketemu nalika saum upami sieun katelanjuran aya cai nu lebat ka dieu ulah ketemu ulah cenah beureun payuna unggul ka kemas gawas teh sawios mangga. Nah mun ka kamu mah tahan teh pilih anu tiis ketika teh korok. Terus teh pamae nu tiis karaos kana teh korok berarti eta cai teh nyerap lebat. Berarti makana hindari ieu we cenah di luar we dibilang nya ada cenah teu ngarareunah barau berpuasa eta teh naon seungit nih eta naon teu kurang bau teh ka numutkeun Allah mah leuwih seungit tibatan minyak kas pak musoim tu atyabu mirrihil miski. Jadi cangkem mulut jalmi nu saumah mungguh Allah mah seungit bibir galari terus cek kurang atau cek batur maksudnya jadi cek sorangan bau teh wis sahur berenang ke subuh sare udah
kurang-kurang jadi 8, 10 bahkan terarosnya tersarios antepkeun gitu. Oh, mari eta teh ciri tanda sebenarnya urang teh itu saumnya. Makanya makruh ibu nya kemas kubur-kubur dina wudunya. Kemudian makruh urang upami teu ibak wajib mandi wajib keramas. Makruh itu berkeramas teh. Sanes teh kening mangga bung dijadi upami ibak. Teh cenah ulah coba berjemur teuing. Lamun sanes mandi wajib kemudian urang ibak nya terus ngahajar cenah upami aya kalebetan cai kana ling-liangan meskipun urang teu ngahajar batal sabab ibakna sanes ibak wajib. Kayak upami ibak wajib gitu. Junubnya tuh aman ketika yang ketelanjuran teh cenah teu dihajat cai obat teu batal. Upami teu aya wajib aja mangga kenging urang keramas namun kedah hati-hati gitu kan muncul kencai gitu aya lebat ka dieu ka ditu gitu. Ya, rek teu mangga teu naon teuleumnya. Nya bisa aya masuk gitu. Mau budak apa bisi itu tidak cair tidak batal. Ya tapi kan aya lebat gitu. Makanya makruh Bu. Kening makanya maksa disebut makruh teh pilih ngabahayakeun ngabatalkeun karena saum urang. Maka cenah yang seger da teu mandi teu keramas teu seger teu jajang mangga cenah hati-hati cenah dina ibadahna. Hiji rahasia dina saum teh cenah palilah Ramadan teh katuangan urang terjaga disiplin eta teh ngajaga kana kasehatan. Bahkan dina waktu sahur Bu kedah tuang sahur nya. Bukan cenah dapi mah memeh sare di sahur ada haluan kedah eta teh buka tuang kajin ngaleueun heula. Madi eta kabarokahan teh. Ketika Ramadan mah cenah ketika urang gugah dina waktu sahur tah eta teh kabarokahan. Tasahharu dawuh Kanjeng Nabi. Kudu harudang sahur anjeun. Ya, berarti mah udang rek tuang rek henteu cenah pernah gugah dina waktu sahur. Cenah berluar rek keneh asal ngaleueun antara dimasukkeun ka tuangan dina waktu sahur. Tasahharu fa inna fis-sahuri barokatun. Dina waktu sahur teh aya kabarokahan. Tuang urang sakedik dina waktu sahur tapi eta teh jadi kakuatan Ibu. Sok. Aos ke Ibu. Ya, urang tuang dina waktu sahur eta teh cenah jadi kabarokahan teh maksudna ini sanes jadi obat tubuh tapi jadi kekuatan kali diri urang. Kasiangan ibu tanya, 5 menit direk imsak Allah benar sampai 2 bulan. Terus kalau, bagi dina waktu sahur waktu barokah. Bahkan ayatnya anu nyebarkeun cenah pami hoyong damang banyawat mah nyatana kita ngebel cenah samu tapi dituangna secara acan ada. Maksudnya waktu sahur itu jadi obat. Sanes barang tuang ngumpul cenah dina waktu sahur teh kalabat urang gugah dina waktu sahur. Sepertiga malam cabuh tilu. Ya. Tetapi minimal satu adzan subuh. Tadina gugah oge. Aya kabarokahan. Rok tinggal. Jalmi-jalmi anu rajin gugahna satu adzan subuh adzan teh waktu sahur. Sok awet anom Bu. Jak terus teh. Komo pami ibak. Masuk ibak ya. Adzan subuh. Wajib-wajib terimanya. Padahal cenah teh kudu ibak kapungkur sepuh kapungkur wah nanti kapancuran. Jadi ibak dina waktu janari waktu sahur teh eta barokah gitu waktosna. Itu bari hayang awet moral ya.
Kedah diniatan urang mandi gitunya adu sunnah setiap poe teh kedah paling pada nanti sataacan subuhnya pokoknya di jam 12 kan itu di jam 12 bikin ke sataacan subuh nah urang iba kami nanti mandi iba mandi tobat diniatan ya niatan iba Gusti sejak tobat dianjurkan ya kemudian mata sehat mata jajak karena salira. Nah itu rahasia tasawuf. Nu kadua dawuhan Kanjeng Nabi lamun urang terang kana rahasia dina sasi Ramadan li annal hasanata bihi mujtami'atun kasayang dina sasi Ramadan teh cenah terhimpun. Jadi segala rupi perkara tiasa diangge amal soleh, diangge ibadah. Binu ku kasayang dina Ramadan. Tau, kalau bulan sahur, bujang-bujang ngawas Quran ibu, tadarus, sare-sare kan ibadah, betul? Ya kasare-sare ibadah, naumu soim ibadah, puasa najal minu sare teh ibadah. Ulah kalewat sholat kan deh, ayo puasa. Camplang mudah-mudahan setengah genap sholat lohor asarnya maksudnya mah lohor jeung asar dihijikeun tetapi meskipun ibadah udah serenting belum namanya maksudnya mah kasaya dina sasi Ramadan teh tu ulem-ulem oge dengan ibadah bahkan ibu kawan Kanjeng Nabi cenah kasayang ibadah dina sasi Ramadan ku Allah dilipat gandakeunana ge sanes 10 kali lipat. Bisa jadi eta teh 70, bisa jadi 700, bahkan sampai 7.000 kan kurang midamel amal soleh, midamel ibadah dina sasi Ramadan kalau betkeun pangaosan dari libur pangaosan dari libur kami Ramadan satu kali diundur setelah diundur maju undurnya jadi waktu duhur nah ulang lebaran lebarannya biasa si Ramadan makan ayam aku sudah istirahat ke Ramadan justru nanti makan mumpung biasa si Ramadan teh nya seueurkeun amal ibadah disapertoskeun pangaos dawuh Kanjeng Nabi ya man hadara majlisal ilmi fi Ramadan ya sing sahajalmi nu ngahadiran majlis ilmu dina sasi Ramadan salatna ngahadiran hartosna urang kedah sumping kana tempat pangaosan jadi kita asup nonton TV jeung YouTube kita asup aja ngaji di jero rata kali nake hadir man hadoro aduh cenah di subuh teh sok nonton TV dan ngaji pangaosan atau nonton YouTube nah meunang ganjaran eta ge naos ngan teu keni pahala angka gitu man hadoro majlisal ilmi fi Ramadan sing saja nu nyumpingan nu ngahadiran tempat pangaosan dina sasi kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah hasanatin salengkahna teh sami sareng ibadah sataun lamun urang angkat ka tempat ngaos dina sasi salengkah setahun ibadah, 2 lengkah 2 tahun. Ibu sudah lengkah ini. Anu paling gede siapa? April kecil ini. Kang Tebing. Suka jadi. Pasir Puya. Oh, berarti langsung Tebing. Sabaraha lengkah teh ibu, di dieu ka ditu. Dagang motor, di itu dililingna sabaraha kali. Tenang naon motor yang kendaraan teh. Da sanes pun bangsa sanes eta gitu jarak di tempat urang ka tempat
kenapa dia ngangge mobil, ngangge motor oke. Wadah mah teu ngalengkap. Maksudna mah sanes lengkap jarakna tah. Itu nya tasaka salengka teh, nya lamun teh salengka 100 cm itu nya. Sabaraha 50 cm ngalengka. Setengah meter aja. Nah, kalau ibu-ibunya balik ke 20, 10 nya 10 cm. Lalu salengka 10 cm gitu kan. Di bumi urang jaraknya sakumaha gitu. Tah teh dina Ramadan mah cenah ibu dilipat gandakeun urang kehadiran majelis tempat ilmu. Salat berjamaah dina bulan Ramadan mah cenah sarakaat teh eta teh ku Allah bakal dipaparin Madinatun kota jaga di surga. Sakali urang tempat berjamaah dina sasi Ramadan tuh. Punten ngahurung-hurungkeun lampu. Kan jadi ganjaran padilah. Man asroja, ya maksud ngahurungkeun itu. Man asroja fi masjidin mim masajidillah fi Ramadan kana lahu nurun fil qabri. Urang ngahurungkeun lampu dina bulan Ramadan eta teh sami sareng urang bakal nyieun hayang caang cahaya jagat di alam kubur. Ngahurungkeun aya dua Bu. Aya nyetrekkeun lampu. Ya. Aya nu ngamayarkeun listrik ka masjidnya ngahurungkeun teh. Aya dua. Urang teu bisa ngamayarkeun nyetrekkeun gitu nya urang rek magrib gitu. Ya ngahurungkeun aya dua kan lamun hayang ngahurung-hurungkeun kitu sareng aya listrik benernya. Nah, maksana mah nu ngabiayaan nanggung keun sangat listrik mah urang tah. Eta teh cenah bakal dijantenkeun dipapari ku Allah cahaya nyaangan jangke di alam kubur. Dina bulan Ramadan, di luar Ramadannya padilahna gitunya aduh hitungan di Ramadan mah dilipat gandakeun. Paparin tajil nya paparin tajil korma sasiki cai saragot cenah eta teh sami sareng pahala nu ibadah salat itu. Jadi pami ibu itunya paparin kangge tajil anu saum nah urang teh boga double pahala puasa teh dijal dinu dipaparin buka urang nya nu urang nyalira Ramadan mah istimewa disebutnya li'annal hasanah majmu'atun kasayan rupi-rupi amal ibadah teh terhimpun tiasa diangge ladang pahala sinarenggan ganjaran wa ta'atu maqbulatun setiap amal soleh ketaatan dina Ramadan mah pasti ditampi ku Gusti Allah. Amin. Naon wae rupi-rupi amal ibadah urang bakal ditampi. Di luar Ramadan mah yang ditolak. Mardutnya tapi di Ramadan mah cenah ku Allah spesial. Naon wae amal saleh urang ditampi ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa da'watu mustajabatun. Dina bulan Ramadan doa bakal diijabah ku Gusti Allah. Amin ya rabbal. Terakhir cenah wadzunubu maghfuratun. Upami jalmi seueur dosa, seueur kalepatan asal kersa tobat dina bulan Ramadan bakal dipaparin hapunten ku Gusti Allah. Nah, kan niat tobatnya saum teh urang bakal dosa, maksudnya ngabakar naon nu negatif dina diri urang tah saum teh. Asal Ramadan dijantankeun bulan tobat ku urang nyuhunkeun pangapura Allah bakal maparin pangapunten. Tadi syaratna itunya urang kedah tobat. Ulah siga tadi. Tuh dibabarin kesempatan ka Ramadan tapi teu leres-leres dijantankeun ibadah. Teu leres-leres anjeunna gitunya tobat ka Gusti Allah. Rugi jeung dina teu. Apakah urang ngajaknya lebet karena Ramadan urang sadayana
meraih milari rahmat ridho sinaran maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Janten sasi Ramadan sasi kangge urang sadayana leres-leres itunya milari ampunan utamina ngarep-ngarep Lailatul Qadar. Bahasa gitu paminta ibunya sekali ini mudah-mudahan ulang sadayana sehat walafiat berkah sasi Ramadan beri paparinan kajemparan kagak bilang dina urusan rezeki amin ya Allah ya Rabbal alamin wa'afu minkum apunten masuhun ayyul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.